الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan tasyiruna bibarika salih fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala al-musannif wal mu'allif rahimahullah wa nafa'a bi ulumihim fid dharain ya amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa salatu sareng ari salat eta sunanuha ari pirang-pirang sunatna ieu salat qabla dukhuli dina sataacan asup fiha dina ieu salat eta syai'ani aya dua perkara. Al adzanu kahijina adzan wa huwa sareng ari ieu adzan lugatan mungguh lugat eta al i'lamu ngumumkeun tawanganya hukeun sami wae. Wa syar'an sang munggu syara eta zikrun bacaan maksusun anu ditangtukeun. Lil i'lami pikeun ngumumkeun bidukhuli waktu sholati kana asupna waktu sholat mafrudatin anu dipardukeun. Wa huwa sareng ari adzan lugatan mungguh lugat eta al-ilamu ngumumkeun wa syar'an sareng mungguh syara eta zikrun bacaan maksusun anu ditangtukeun lil ilami pikeun ngumumkeun bidukhuli waktu sholati kana asupna waktu sholat mafrudatin anu dipardukeun. Wa alfadhu sareng ari pirang-pirang lapadna ieu adzan eta masna dua kali eta masna dua kali illa takbiro angin takbir awalahu dina mimitina ieu adzan fa'arbaun maka ari ieu takbir eta opat. Fa'arbaun maka ari ieu takbir eta opat. Aslina naon fatakbiru arbaun. Fa'arbaun maka ari ieu takbir eta opat. Wa illa tauhida sareng angin tauhid akhirahu dina akhirna ieu adzan eta fawahidun maka ari ieu tauhid eta hiji. Fa arbaun maka ari takbir eta opat. Wa ila tauhida sareng angin tauhid akhirahu dina akhirna ieu adzan eta fawahidun maka ari ieu tauhid eta hiji. Wal iqamatu sareng kaduana qamat wa hiya sareng ari iqamah eta masdarun aqama masdarna tina lafaz aqama. Tsumma sumiya tuludin namian biha kalawan iqamat naon adzikru zikir bacaan atau zikir sami wae
al-mahsusu anu ditangtukeun li'annahu karena sanyana ieu zikrun mahsusun eta yukimu bakal nangtung ieu man ila sholati kana sholat. Wa innama yusra'u sareng angin pastina di syariatkeun sareng angingna di syariatkeun naon kullun saban-saban sahiji minal adzani tina adzan wal iqamati sareng tina qomat lil maktubi pikeun salat anu ditangtukeun. Nah maktub ditangtukeun nya maktub anu ditulis aya 5 maksudna naon ditangtukeun. Wa amma ghairuha sareng anapun ari salian ieu maktubah nada yunadi eta fa yunada maka digero ieu man laha kana ieu salat laha ka ieu kela oh tapi teu nyambung euy fayunada lah salat fayunada maka digero ieu man laha kana ieu ghairu ha ingat aja Alfiah pas Ramadan ki percis as-sholata kana salat jami'atan barina berjamaah. As-sholata kana salat jami'atan barina berjamaah. Tak tarawih as-sholatu sunnata minat tarawih non rakaataini tong jami'atu jami'atan jadi hal tong jami'atu rahimakumullah jami'atan rahimakumullah jami'atan barina anu jamaah. Wa sunanuha sareng ari pirang-pirang pasunatana ieu hakna ka mana ieu ya wa sunanuha hakna ka mana wa sunanuha sareng ari pirang-pirang sunatna ieu salat ba'da duhuli sabada asuk fi hadina ieu salat eta syai'an ya dua perkara at-tasyahudul awalu kahijina tasyahudul awal wal qunutu sareng kaduana qunut fi subhi dina waktu subuh. Tadeni jeung sa Ahmad ka mana? Hah? Ka mana? Stadion? Oh aya gantina. Sekali ewang teu naon. Ani sok mah ditonyok saeutik itu dadana kasada. Wal kunut sareng kaduana kunut fi subhi dina waktu subuh.
ay fi i'tidali tegasna dina i'tidal ar-raki'ati saniyati tegasna rakaat anu kadua minhu dina ieu subuh. Wa huwa sareng ari qunut lugatan lugat eta addu'a du'a wa syar'an sareng munggu syara eta zikrun bacaan masusun anu ditangtukeun. Wa huwa sareng ari ieu qunut eta Allahumma hdini fiman hadait. Allahumma ya Allah ihdini muga nuduhkeun Gusti ka abdi. Biasana di mana? Muga nuduhkeun Tuan ka abdi. Gusti Tuan sami wae. Fiman sarta jalma. Nah, jadi fiman untuk dina di jalma. Aku mah abi we. Fiman sarta jalma. Teangan maksudna nana jadi ma'a. Fiman sarta jalma hadaita anu parantos nuduhkeun Tuan wa'afi sareng muga ngawaraskeun Tuan ni ka abdi. Sareng muga ngawaraskeun Tuan ni ka abdi. Fiman sarta jalma afaita anu parantos ngawaraskeun Gusti ileh ke akhir maksudna. Wal kunutu sareng ari kunut fi akhiril witri dina akhir salat witir. Finis pisani dina bagian kedua min syahri Ramadhani dina bulan Ramadan atau min syahri Ramadhana dina bulan Ramadan sami wae. Min syahri Ramadhani bulan Ramadan, min syahri Ramadhana bedana naon? Alif laman. Min syahri Ramadhana dina bulan Ramadan. Wa huwa sareng ari qunut witir eta ka kunut di subhi seperti kunutna subuh al muqaddimati anu tos di heula. Fi mahallihi dina tempatna ieu i'tidal. Dina tempatna ieu i'tidal rakaat kedua. Tuluy wa lafdhuhu fi mahallihi wa lafdhihi sareng lapadna ieu kunut. Wala tata'ayyanu sareng teu narima tangtu naon kalimatun pirang-pirang kalimatul kunuti pirang-pirang kalimat kunut as-samiqati anu tos ti heula. Falau qanata maka lamun kunut ieu eman bi ayatin kalawan pirang-pirang ayat tatadammanu anu ngandung ieu ayat duaan kana doa wa qasada jeung ngamaksud ieu eman al qunuta kana kunut hasolat maka hasil naon sunnatul kunuti sunat kunut. Gitulah. Bismillahirrahmanirrahim. Saparantos kamari nerangkeun tentang pirang-pirang rukun salat ayat 18. Nah, ayeuna naon? Aya pasunatan salat. Aya sunat sateu acan salat, aya sunat sabada salat. Anu kahijina sunat sateu acan salat aya dua perkara. Kahijina adzan
adzana yu'adzinu ta'dzinan ta'dzinatan ti'dzanan adanan mu'adzanan. Naon cenah ari adzan teh ceuk lugot teh al-i'lam ngabejakeun nganyahokeun naon memberitahukan pengumuman ganti lapadna adzan nah gitu nya pengumuman kangge santri kelas berapa teh 4 nah sanawiyah sanawi kelas 4 bukan al-i'lam khususan lil fasli rabi'ati fi yaumil ghad insyaallah utlah teh naon utlatun teh naon libur bro lakinan gitu. Lakin tatapina anak kumsanya aranjeun kabeh eta wajib naon yajibunya wajib naon yaktubu nulis ala bahsil fatul qorib kana pembahasan fatul qorib libur malibur guruna tapi nulis mah kudu geus aya perinana mah walila gitu. Ka Bandung abi anjing aya amo dibejakeun bisi ngarilu naon cenah adzan teh pengumuman tapi menurut sarama naon zikrun mahsusun lil i'lami biduhuli waqti sholatil mafruḍah ngumumkeun anu dina pengumuman eta teh mengandung zikir anu ditengtukeun teu bisa dirobah-robah kangge naon zikir eta teh nganyahokeun kana asupna waktu salat anu difardukeun azan saparantos Kanjeng Nabi kenging wahyu ti Gusti Allah salat anu 5 waktu tuluy Kanjeng Nabi pertama kali salat lohor daya azan teh kumaha ieu waktu salat teh beja naon sarolat we Kanjeng Nabi salat ngilu salat beja sampai ka tahun 632 Masehi Kanjeng Nabi pindah hijrah ke Madinah. Nah di Madinah aya salah hiji sahabat anu ngimpen namina teh Abdullah bin Zaid pamit lepat. Kenging ngimpi kumaha ngimpina aya nu naon aya nu ngawartosan sata acan salat teh kudu kieu cenah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar tapi ka la ilaha illallah ngimpi kitu tah eta hungkul henteu pamit lepat Sayyidina Umar ngimpi sami anu ngajarkeun lapad adan teh kitu diwartoskeun lah ka Kanjeng Nabi saur Kanjeng Nabi saur sahabat ya Nabi abi teh ngimpen naon kieu anu ngawartosan kangge waktu salat teh kudu maca ieu heula kumaha cenah lapatna Allahu akbar sampai la ilaha illallah saur Kanjeng Nabi hiya ar-ru'yah shalihah eta naon mimpi anu bener ar-ru'yah shahihah mimpi anu bener emang gitu sabab aya naon aya risau Kanjeng Nabi teh sata acan salat Kanjeng Nabi teh ngumumkeun teh pamit lepat pindah-pindah ka hiji ku lonceng teng 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 kaduana ku trompet tuluy katiluna ku ngurungkeun seuneu lendek liliwetan gitu nya di salat
salat ngeurugeun seuneu. Kanjeng Nabi teh risau. Nah risau teh ari lonceng eta teh sirining ibadat orang-orang Nasrani, orang-orang gereja. Masuk itu lonceng teh. Teng teng kayak gitu gereja, komun katedral, lonceng teh badak. Teng 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 teng. Wah, datang ke gereja eta teh. Gereja teh ngadara roa. Tapi ngadaroana bari ngamusik di gereja teh. Kumaha doana? Doana ngamusik itu. Nah, kita doa-doa nama. Doa-doa gereja. Di gereja mah bisa nembus dosa ku duit. Ka pendeta kita mere duitna. Cek pendeta teh kan di urang mah kan lamun ka ustad abih yang tobat, aduh jang saya kedah tobat anjing mah tong dilakonannya pangharaman pangjinahan dosa-dosa teh tebihan. Tapi lamun pendeta mah beda kan dosa ditebus ku duit dosa teh jang anjing dosa dinya meh duit ka di asup di dibayar ku duit teh gereja teh bayar ku duit. Urang mah henteu gitu. Duit teu boga urang mah kitu tobat. Kaduana ikut torompet orang-orang naon Yahudi. Torompet. Wah, berarti teh asup ieu waktu ibadah-ibadah orang Yahudi. Atuh ku api naon ibadah-ibadah orang Majusi anu menyembah naon? Menyembah matahari. Siga film Doraemon negeri matahari nih anu si Nobita ditumbalkeun eta tah kerajaan matahari. Kanjeng Nabi teh kenging we ilapan lewat saha sahabat. Maka kanjeng Nabi miwarang kanu jadi saha budak anu diberdekakeun ku Sayyidina Abi Bakar. Saha budak eta teh orang Habasyah anu jalima teh hideung fisikna tapi hatena putih ngaleuwihan putihna salju putihna lampu. Saha Bilal bin Rabah. Wah, Bilal bin Rabah teh nuju di zaman jahiliyah main di zaman sateuacan dimerdekakeun mah naon Bilal teh disiksa bebeakan disiksana dibuliger digolerkeun di padang pasir tepira gitu perutna di naon sebudah teh ditimpa ku batu gede dan batu gede kieu gede bangku timpakeun ka dieu bari naon kudu nyebut bahwa pangeran teh Lata Uzza ai cek Bilal ahad naon cenah ahad teh Allah disiksa terus sampai katingali ngalewat Sayyidina Abi Bakar atau orang-orang jahiliyah teh ka Abu Bakar mah hormat da orang terpuji. Abu Bakar sabaraha eta uang merdekakeun ku kula bayar merdeka tah kali dinya mah khidmat kanu jadi Islam. Sayyidina Bilal teh dibejaan ari Bilal karakter suarana nya tarik nya merdu. Wah, naik we ka menara Bilal teh can zaman toa nya can aya tuk tes tuk jam 3 puting biasa tes sahur apa yang asem sayur asem sahur bersama Kang Gupron. Wah, apalnya Kang Gupron. Oh, orang itu tuh orang Banten ternyata Kang Gupron. Nama koli ya Mama Gupron. Bahasa semut. In hasada kasida. Makoli. Sahur, ayo kita sahur.
Jangan lupa rame-rame kita sahur. Itu lagu Kang Gupron teh. Inna makoli ya mama Gupron. Askuntu inna makoli ya mama Gupron. Apal teh Kang Gupron? Wah, ieu mah kurang gaul. Kang Gupron teh Adi Lanceuk jeung Ariel Peter Pan, Adi Lanceuk. Kan ku ada tadi aku teuing kita teu lanceuk aing. Kang Gupron. Eta bukna jabrik panjang. Syur, wah gitu Kang Gupron. Naik ka menara tah Bilal teh. Saat acan salat ari Bilal bin Rabah gaduh naon, gaduh kabiasaan naon, ningali heula kana guru pahna Kanjeng Nabi. Saat acan salat teh. Ngaliwatlah ke kamar Kanjeng Nabi. Aros tos lebat waktu salat atos naik ke menara. Jadi teu langsung ka masjid heula Bilal teh. Ngaliwatanlah ke kamar Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tos salat acan atos naik kira Bilal naik ke menara Madinah. Tarik suarana teh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ala Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik. Ketika sabarat tahun Bilal teh tradisi seperti itu. Nu adzan teh pasti Bilal wae, pasti. Hingga akhirnya Kanjeng Nabi teh meninggal. Ngantunkeun Kanjeng Nabi teh. Maka saparantos Kanjeng Nabi ngantunkeun Bilal teh naon? Alim adan. Mung adan deui. Nah, sabab lamun Bilal bin Rabah adan teh aya tradisina naon? Pasti ngaliwatan kamar Kanjeng Nabi. Naros ka Kanjeng Nabi. Terus kebiasaan gitu, kari-kari ayana adan Kanjeng Nabi teh aya. Kumaha teh gitu. Kalengitan sosok Kanjeng Nabi. Maka Bilal teh hijrah ka negeri mana hilap-lilah, keluar di daerah Arab. Bertahun-tahun gitu Bilal teh. Teu aya nu digentoskeun aya, ngan tidak aya seikonik mun urang mah sekhasna adan Bilal hingga pada akhirnya Sayyidina Hasan Husain ngalongo ka Bilal. Seueur nu ngalongo ka Bilal teh sajan eta teh. Dilongo ke kieu Bilal, hai urang uih di ka Madinah cenah. Nah, cenah teh anu adzan sapertos Bilal. Alim adan deui. Naon? Sabab lamun Bilal adzan ingat ka Kanjeng Nabi. Keceurik deui Bilal teh. Tapi kakitu tanda. Alim adzan lain hoream. Naon? Lamun Bilal adzan ingat ka Kanjeng Nabi. Dilongo ku sahabat Sayyidina ieu dilongo ku sahabat aliman, alim uih, alim moal adzan Nabi. Hingga akhirnya dilongo ku cucuna Kanjeng Nabi. Mang Bilal gitu. Udah kulan cenah ka kitu ka anak. Mudah mah ka incu Kanjeng Nabi teh kulan. Mang Bilal yuk urang uih yuk ka Madinah yuk. Bade naon cenah kitu. Jam. Hayu urang adani di Madinah atuh di dieu teh bisa nolak Bilal teh. Teu bisa nolak. Sabab naon? Ieu nu nitahna langsung incu Kanjeng Nabi. Aduh, sarua. Saur Bilal law ieu cenah sabara datang sahabat-sahabat ku gede datang ka dieu. Titah balik di ka Madinah titah adan alim tapi lamun panitahna langsung dicucu Kanjeng Nabi mah kersaeun uih we Bilal teh ka Madinah. Pas di Madinah dar waktu adan asup. Bilal teh sami ngaliwatan deui kamar Kanjeng Nabi. Nangis Bilal teh. Kanjeng Nabi teh aya. Naik ka menara. Pas di menara Bilal teh adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertarik suarana teh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah eta masyarakat di Madinah majerit eta teh. Ngaroceak. Nah buat ngaro itu perinding abi ngajaritakeun. Nah buat ngaroceak. Sabab Bilal teh identik ayana jeung Kanjeng Nabi. Lamun aya adan berarti aya. Lamun aya adan Bilal berarti otomatis aya Kanjeng Nabi. Oh orang-orang Madinah teh saparantos ngadangu adan Bilal teh naon? Ngajerit. Lalu lompat ke Masjid Madinah. Wah.
Naon bacaanna, naon sambat-sambatna orang Madinah teh. Ari Kanjeng Nabi hirup deui. Ari Kanjeng Nabi hirup deui. Kanjeng Nabi dibangkitkeun deui. Gitu kan saronawan ka Kanjeng Nabi. Sabab naon sapaket. Bilal teh dipiwarang adan ku Kanjeng Nabi sapaket eta teh. Di dinya teh. Wah ngajerit orang-orang Madinah teh ngajarerit. Wah Kanjeng Nabi aya deui, Kanjeng Nabi aya deui. Padahal teh aya Kanjeng Nabi teh. Adan Bilal teh dikuat-kuat maneh, Bilal tinggal kuat-kuat maneh. Adzan pas asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah kuat keneh teh Bilal teh adan teh pas nepi ka asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu pas kadua kalina Bilal pingsan langsung teu kuateun asyhadu anna kecret Bilal teh langsung pingsan. Naon pingsanna? Sabab naon? Teu kuat. Sorak keluar ari hate rindu ka Kanjeng Nabi. Teu katahan rinduna ka pingsan teh. Kubra ge Sayyidina Bilal teh. Di dinya atulah Bilal bin Rabah teh. Terus aya di surga Bilal mah tika pungkur ruhani nama. Tah kitu sejarah adan teh. Sejarah adan teh gitu kudu apa? Da teu di Mekah mah adan mitina mah. Aya adan teh pertama-tama di mana? Di Madinah. Kumaha cenah adan teh rangkaian-rangkaianna kitu dua kali itu. Allahu Akbar henteu sadayana dua kali. Kecuali aya nu opat aya nu hiji. Naon anu opat? Tak illa takbiro awalahu fa arbaun eta takbir opat tuh. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar opat kan? Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah 2. Anna Muhammadar Rasulullah Muhammadar Rasulullah 2. Hayya shalah 2. Hayya falah 2. Allahu Akbar 2 terakhir eta. La ilaha illallah wa ila tauhid hiji. Eta ditambahan as-shalatu khairum minan naum. Eta mah disetujui ku Kanjeng Nabi, lapat-lapat eta mah. Disetujui. Nah gitu, sejarah adzan. Ta eta sunat satu acan salat anu ka hiji. Anu kadua naon? Nah, oke sunat-sunat adzan teh carana kudu kieu. Lamun hayang salat kudu ka belah dieu, lamun hayang apalah kudu ka belah dieu. Eta teh aya aturanna. Terus sagawayah kieu. Allahu Akbar. Soalnya kan kada dia pas hayya 'alas shalah. Kadi kan soalnya hayya soalnya gitu ngali hayya apalah. Dan gegayaan eta teh emang aya cara nu gagayaan cenah kieu. Lain soalnya ada teh kieu kan. Lain gagayaan lain hayang telinga ieu teu. Aya dina Fathul Muin dijelaskeun nama eta. Gaya. Sanes kieu. Allahu Akbar. Lain kieu salah gitu. Naon kieu? Oh, sanes kieu teh. Kayak praktekna mah kayak. Lamun ada na ini disangka subuh gitu. Nah subuh deui can sahur cenah geus adzan. Can sahur ieu geus adzan deui can sahur. Ta anu kaduana naon? Qomat wa hiya masdarun aqama yuqimu iqamatan fa huwa muqimun wa dzaka muqamun. Kim la takim. Kum atawa kum? Kim kum. Kum la takim. Kaduana qomat, qomat naon? Dzikrun mahsusun li annahu yuqimu ila sholat. Ayana qomat teh tanda menuju kana sholat. Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah hayya. Gara-gara nararaek urang teh hayya 'alas shalah langsung cengkat nararaek. Tok cicing heula kieu. Allahu Akbar la ilaha illallah cicing geus santri. Ayo buru-buru. Urang mah kieu Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Carangkat eta teh. Tung cara ricing. Carangkat. Teh aneh santri mah sok hayang patukang-tukang sopna teh. Hayang ditararukan teh. Baheula mah abi gitu. Sok teh hoyong di tukang aya akbar sarua gitu. Di tukang sarua abi. Di tukang. Teh kumaha gogodana di tukang. Hayangna di tukang gitu. Padahal sok nu paling sae teh payuna. Ta eta qomat teh menuju kana salat.
Kumalamun wa amma ghairuha fayunada laha as-sholata jami'ah. Kumalamun anu selain salat nu maktubah kana salat teh adan teh kana salat nu maktubah nu 5 subuh, zuhur, asar, maghrib, isya eta sunat adan. Kumalamun ieu naon taraweh tuluy tahajud tuluy duha tuluy salat hajat istisqa nisfu saban karena itu adan tuh kudu make adan. Cenah adan ieu salat nu anyar teh kudu make adan. Tapi naon bacaanna langsung as-sholata jami'ah gitu. As-sholata jami'ah kapungul disanteng bisa gitu. Wah, ekonomi. As-sholata jami'ah, as-sholata jami'ah berarti salat naon? Salat sun. Nah, eta kumaha praktek adan heula tuluy qomat eta mah dalam rangka ngadidik eta mah. Tapi aslina mah teu kitu, urang biasa we. As-sholata jami'ah qomatna ku eta. As-sholata jami'ah, as-sholata jami'ah hai urang salat gitu. Jika di dieu usolli sunnat tarawih rakaataini jami'atan rahimakumullah tong jami'atu jami'atan rahimakumullah. Sholatu la ilaha illallah. Geus ngarurangan di dieu tarawih. Sing aya ngarurangan mulai pesertana mulai garugur gitu. Oke, abi geus ngurangan geus tadi di tarawihna baru ditu pindah. Jadi mah tarawihna barudakna aduh. Allah saleh kali. Kamu poe mimiti pagandeng-gandeng ya masih tongoh eta fokus maca Fatihah teh. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Fitana naon seni lah eta mah. Tapi nu garade mah tong ngariluan nya era lamun budak leutik wajar. Lamun budak gede kurang ajar. Abi karena sami karena alit di kelas SD kan. Sok itu lamun Allahumma sholli wa sallim barik alaihi teh. Waktu terus beres Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Geus jempe kakara abi ngomong. Si Zaid katinggang cingcau pae. Sok gitu. Balai kaleutik. Jangan petasan mau tarawih ka dieu teh moro petasan. Sakupo. Di teh sacanaya zaman santri lapang teh para wah pentas seni di dieu teh, pentas api, lung petasan teh morcon bodak-bodak. Tarawih. Allahu Akbar. Ceder. Bala mun teh salah sekitar tahun 2004. 2003-an lah sekitar tahun sakitu. Wah tuh imamna nuju almarhum keneh. Wah nepi ka dicarekan abi diudag-udag. Wah hareureui we kitu tarawih. Resep we teh keleutik mah. Tapi geus gede abi teh. Kalah geuleuh kan leutik sia ngagandengan tarawih teh aing hen husu. Berarti nu baheula lagi sarua kolot-kolot ke abi kitu ya. Kolot-kolot ge baheula lagi maneh cenah ieu. Enak rasakeun tah nu baheula cek anu baheula bapak-bapak anu si aki-aki gitu nya. Rasakeun sia baheula lagi aing kitu kumaneh cenah enak maneh cenah ge. Mungkin patutur-tutur. Kayak geus araran gerde, wah aya budak leutik teh heng nonyok da teh ganeng sia gitu. Ayeuna we rambut teh. Tah, ade adan sareng qomat eta sapaketnya. Sapaket kumaha sapaket teh. Lamun adana si Zaid, nu qomata kudu si Zaid. Sapaket. Tong 11 sewang. Cenah 11 sewang teu bisa. Utamana naon? Habak we bawa ku sorangan sing hawak. Adana ku sorangan, salatna ku sorangan. Imamna mah ulah kitu nya, sangkoni kabeh, nya adan, nya imam, nya qomat, wiridan kabeh dibabad gitu. Saya adanya qomat. Sapaket, adanya qomat ku babad. Ku nyarira, ku malamun ku batur nya teu naon-naon kan kurang afdal. Jadi jagaan ge teh. Geus adan cabut eta mik. Wadahan ka dieu. Mik. Ih qomat cenah qomat saha? Ku abi kalau pasang. Saya cenah saur ieu patuh qarib cenah naon. Adanya qomat teh sapaket. Teu meunang. Si gamplang ku aing ku takrib. Teu beunang gitu. Kumaha kita teh naon eta aya mah gitu. Teu naon.
Wa sunanuha bada duhuli fi syai'ani anu sunat sabada asupna kana salat naon ketika masuk kana waktu salat kajina naon tasyahudul awal tasyahud awal cinaon Allahumma naon tahiyat nepi ka Allahumma sholli ala sayidina Muhammad naik ka luhur deui di rakaat kadua lamun salatna 4 rakaat sunatnya eta mah teu naon tinggalkeun ge bisi bade ditinggalkeun teu naon temenang keutamaan pasunatan anu kaduana kunut dina waktu subuh kunut dina waktu subuh ae fil i'tidali rakaati saniyah dina i'tidal rakaat anu kadua sataacan sujud nah dina kunut teh kunut gede kunut leutik dina kunut kunut gede kunut leutik rek apa kunut gede kunut leutik kunut gede ayana dina waktu subuh kunut gede tah ari kunut leutik ayana dina waktu qada maksudna kumaha aya waktu subuh mah pete urang teh ngangkat dongan Allahumma hdina fiman hadait amin wa afina fiman afait amin kumaha makhluk qada urang teh jam 8 alah salat subuh katinggalan salat subuh kan kudu kunutan sunatna eta kunut kumaha make kunut leutik kumaha kunut teh kunut badag mah di luhur kieu kunut leutik di mana palebah dia palebah ya cangkeng tinggal itu istri dia dah ya apa ya di dia iya tah diangkat mesti katinggal ku batur era kunut leutik ai subuh mah Allahumma hdini fi man hadait amin wa afini fi ma fait amin tarikan kunut gede ari waktu qada mah naon kunut leutik bacana ge beda sarua imamna qada mamumna qada dodan si raja HS eta mah kitu nya kunut sarua Allah wa subuh kari di dia katingali tadi dia apa istri katingali teh di dia ya kunut di dia kunut leutik kieu tah kunut leutik kumaha aja dah bacaan kunut ieu imamna sarua qada mamumna sarua qada bacaan kumaha leutik Allahumma dini piman hadayat cek mamumna naon amin daerah atuh pokoknya waktu duha amin isa naon salat naon cenah ieu maaf ini fiman afait amin kunut leutik kudu teh kitu eta kumaha lamun salat subuh tah bisa diakalan kumaha bejana akalana dah sok aya sandi tanu katingal salat subuh saha istri mah mungkin istri mah mun lalaki mungkin wae lalaki mah mungkin istri mah sama mungkin ketinggalan salat lalaki mah mungkin wae teu aneh lalaki mah soalna tiba heula teh zaman Firaun geus karang itu tah kumaha apakah kudu ngangkat leungeun kudu mah teu kudu ngangkat leungeun sunat ngangkat leungeun mah nya ngangkat ieu teh sunat bade dikupaya kitu naon wah teu apa kita geus urang teh kudu teh mah kitu wae tapi sabada naon tumanina heula nya sami Allah liman hamidah tumanina tong langsung kieu teu sah angkenna tumanina heula terus beres tumanina kakara kunut kitu burang-burang ki waktu duha ajaran mana ieu teu kudu ngangkat leungeun kieu we tos eta kieu sami Allah liman hamidah cek subhanallah kumaha we urang teh tos subhanallah tos naon tos tumaninah baca we lalaunan Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait isi bade ngaing kunut bade ngangkat tangan mah eta mah sunat gitu kumaha cenah ari kunut teh maksudna kunut teh doa wa syar'an dzikrun sami dikir-dikir anu ditangtukeun babacana kumaha Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawalit aslina kunut teh ti awal sampai akhir dijaharkeun aslina kunutnya ti awal sampai akhir dijaharkeun wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawalli wa barik li fi man atait wa qini bi rahmatika syarra ma qadaita kan bisa seorang mah fa inna katak teh lalaunannya
berebetkeun kuduna mah teh jaharkeun fa inna qatabti wala yubdu alaik wa innahu la yuzlu ma walait wala ya'izu man adait tabarak tarumana wa ta'ala falakal hamdu wa qadait astagfirullah wa atubu ilaih wa sallallahu lebih ke akhir teh tarikeun sadayana aslina mah di urang mah galieuna naon dilaunkeun tapi dinu Fathul Muin mah tarikeun sadayana lebih ke akhir wal kunutu akhiral witri engke kunut sami dinu akhir salat witir dinu 15 ka 16 salat witir sami kunutan kumaha kunutna sami seperti kunut subuh dina rakaat kadua sataacan sujud sabada tumaninah dina i'tidal tempatna sami lapatna sami wala tata'ayyanu kalimatul kunut sabiqah kunut mah taya kalimat tangtunya bebas bisi urang bade ngarangkai kunut mangga nu penting dina kunut aya 3 kahiji aya doa kadua aya sana muji ka Gusti Allah katilu aya maca shalawat ka Kanjeng Nabi sareng keluarga Kanjeng Nabi tilu nu penting mah eta doa muji ka Gusti Allah tuluy shalawat ka Kanjeng Nabi sareng keluargana tilu bisa bareng ngarangkai Allahumma gfirli berarti naon ngadoakan eta ya ghafur muji ka Gusti Allah atau Allahumma arhamni ya rahim ya Allah mugi ulas asih Gusti ka abdi wahai Gusti anu ulas asih naon deui Allahumma ftah li ya fattah naon deui Allahumma rzuqni ya razzaq naon deui Allahumma jburni ya jabir ya jabbar Allahumma naon deui seueur asa ngurusna kan Allahumma naon deui Allahumma krimni ya karim seueur eta kumaha Allahumma hadini eta mah galibna bisi bade ngarangkai teh rusuh kunut teh Allahumma gfirli doa ya ghafur sana muji ka Gusti Allah tuluy wasallallahu ala sayidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam tong barik wasalimnya sabab naon di awalna fi'il madi wasallallahu fi'il madi kan ke di dituna wasal lama tong wasalim teu nyambung ieu diharupna fi'il maktubna maktub alehna jadi amar teu nyambung gitu. Tah kitu. Nu penting mah dina kunut mah aya doa, aya sana ka Gusti Allah, aya shalawat ka Kanjeng Nabi. Anu galibna kumaha? Eta nu galibna biasa ku urang. Tapi bisi bade teu galib mangga, bisi rusuh urang teh nya. Teu lalajo Persib waktu jam 6 isuk-isuk yeuh. Rusuhan urang teh mangga. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma